Maneh pernah teu ngalaman cinta nu kawas urang? Resep ka awewe, tapi awewena resep ka batur. Urang sok salah nempatkeun kaayaan urang sorangan. Eta sababna urang embung kalengitan maneh. Karena kesendirianku diibaratkan bulan, lain, bohlam yang senantiasa dikerumuni siraru, itu pun kalau usum halodok. Goblok tengah rumah wae. Ari maneh kunaon, Peng? Urang hayang boga awewe euy. Emang aya awena kitu? Tuh. Ngimpi anjing. Maneh kunaon ti? Bayangkeun kumaneh leh. Lamun urang jadian jeung si Ola. Hah? Ola? Kadieu. Naon atuh wae? Kadieu. Kumaha? Yo, aing ge nu meunget ganteng diabaikeun, komodik banget ku sia. Cungor teh. Kira-kira na cek maneh leh. Urang bakal ditarima mah nya. Ajaran heula we. Heueuy. Kayalah kurang cong ajaran. Nya. Mun misalkeun urang jadian jeung si Ola, aing bakal leumpang bebarengan jeung si eta. Ku aing cium tarangna. Wah, anjing. Cidat anjing lain tarang. Ola. Nimut kitu ya. Coba mun unggal dinten ka dieu teh. Ngapoe atuh? Unggal jam. Sigana penting-penting di dia kareueung mah. Tapi moal sigana indah we meureun lamun kedua anu. Anjir. Sebenarnya bade nyarios. Da perasaan ieu teh tos di baheula pisan. Teh bogoh kawan teh. Kumaha? Jadi diterima mah? Duka atunya, A. Kumaha cewek pikir-pikir heula. Tapi tong lame-lame teh nya. Nya kumaha cewek. Nya atuh. Ngadangu Ola ditembak aktif. Oh, bahasa itu teh sini nyarita ka Ula. Dek, teh nanya. Entos tong dibahas soal eta mah. Ya sesuai jantan urusan Ola. Oh, nya tuh Dek. Cenah, tadi bener nyarios. Oh iya. Masa kamari teh sini teh nyarita ka Ola. Dek. Ade apal pan? Teteh mah hese pisan bogoh ka batur teh. Ayeuna mah pikiran we agalih. Haha, lebaynya. Henteu teh. Henteu. Tapi asa moal mungkin teteh bisa ka agalih. Nah, siga nama agalih teh resepen pisan ka Dede. Kabdi Mungkin wae, Dek. Dede teh geulis. Beda jeung teteh. bedana Teteh mah lamun pendak sareng batur sok asa isiin keneh. Beda sareng Dede. jadi teh sini teh resepen ka A.
Itu mungkin lah. Cindy resep KA. Ate percaya? Lamun Abian resep ka apa percaya teh? Ulah heureuy lah, Dek. Aya lagi serius nih. Dek, kamu kenapa? Tanpa welas kowe lunga biyen kae ra ono mesakne aku sithik wae apa titresno anyar Mun, di mana Mun? Merapat Mun. tersakiti sendiri di malam ini.